tumben si Ebit isukana semantap ka din rek nahawan teh biak. Punya korenya ka dia isukana. Kaharti rek naonnya. Yang pada itu di harese bahari kemana ya nya. Dengan pada teh harese aya nama aduh. Bit, mana tumben isukana rek aya naon ka dieu? Arek ulin we ke ka dieu lah di Mama Parusing ya teh. Tengko naon di mata bisa bangun hayang ngopi jika dia teh. Oh nya teh lah Parusing di mah ngopi ka dia teh arek ulin ka dia ngopi ka dia teh. Siapa aing ngepiling aing mah telah salah bener sama jika dia teh hayang ngopi jeung ngarokok geus masalah da urang mah. Oke boga teh kayak Boro urang teh boga tadi gak hayang ngopi jeung saseum ieu hayang ngopi jeung ngarokok. Arek mah kieu kana majalana bisnis jeung urang daek tuh. hayu kayak bisa kayak. Ya bisnis mah ternak buyur, arek mah Ternak buyur. Emang buyur kenaon kayak emang laku ke buyur? Yo, harga buyur teh aya teh mahal. Ah beraku kayak. Hah, make teu beraku man mah teu apanya. Teu apa? Mata ulah katinggalan zaman hirup teh. Maneh mah jadi kaelekeun ku kolot hirup teh. Kolot mah serba nyaho, maneh ngora kana mah teu nyaho. Sama sudah teh buyur teh gunanya jangan naon gunana. Jeung rujak oge ngeunah make gula nu kitu mah. Buat edar beraku buyur pakai rujak. Atuh asaan ku maneh cobaan. Wah, aing mah teu percaya beraku. Pakai rujak sedung ayo tarayang aing mah. Kitu jelema teh teu apaleun tah jelema katinggalan jalaman teh kieu, jelema katro mah kieu teu apa kana naon nu kitu patut mah. Karak-kareng aing mah buyur saumur-umur di rujak aing mah percaya aing mah. Jelema katro katinggalan zaman eta teh buyur teh teh keur viral sia teh atuh bet bae boga HP teh sia teh bogaan HP teh neuleun HP. Kalekeun ku kolot ku takatikan HP jadi segala nyaho. Katro sama hirupna katro.